aing nitah mun kudu-kudu pakolong ka cida aing mah. Geus ku aing dipelakeun lah. Kan aing mah. Mana sih melakeunana euy? Aing di dieu kitu ngalakeunana aing nya. Lah, di dieu we yang melakeun saurang lah aing mah meh. Kareng deket cai aing mah lah. Terus ceburan. Ilat deui budak teh. Di mana melakna? Di tempat bisa salah melakna. Astagfirullahaladzim. Kita sote melakukan tangkal cau, lain melak cauna. Awas kolot gini. Cing, hari pan tadi kita melak cauna tadi teh. Ayeuna geus dipelakeun kala nyalahan kumadi. Maksud kolot mah kieu. Melak anak tangkal cau. Mun dipelakeun teh lain cauna. Kapan adik anak nama merentuhi buahan? Eta nama cauna mah guru. Geuning mah legug